Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina kesempatan ieu ibu bade nepikeun materi kelas 8 ngeunaan kawi. Hirup teh teu gampang, teu cukup ku dipikiran, bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan teu sapanjangna datar, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada beunghar, salawasna kudu syukur eling kanu Maha Agung, kade hidup bisi kubur. Nembe hidup parantos nitenan contoh tina kawi. Nah, sangkan pangajaran ieu leuwih dipikarti ku hidup, ibu nyungkeun widi nyarios bahasa Sunda dicampur bahasa Indonesianya. Minggon kamari ibu artos nge-share materi PPT ngeunaan kawi. Minggon ayeuna urang bahasa sarengan materi nu kamari atas ku ibu share. Kawi. Harti kawi. Kawi nyaeta rakitan basa sabangsa dangdi nu teu make patokan pupuh sarta mibanda wirahma nu ajeg. Disebat oge sekar tandak atawa lagu nu rumpakana teu kauger ku guru lagu jeung guru wilangan, sarta biasana mibanda wirahma nu tetep atau angger. Jalma nu sok ngahaleungkeun kawi disebatna juru kawi atau sinden. Sedangkeun jalma nu sok ngahaleungkeun tembang mah disebatna juru mamaos. Jadi kawi itu masuk ke dalam karya sastra Sunda dalam bentuk puisi yang tidak terikat oleh aturan pupuh. Sifatnya bebas jadi ya. Tidak ada keharusan dalam satu bait harus berapa baris di dalam kawi, tidak ada. Disebut juga sekar tandak. Nah, orang yang menyanyikan kawi disebutnya juru kawi atau sinden. Bedana kawi kakawihan jeung tembang. Kawi, kakawihan, tembang sadayana kaasup kana karya sastra Sunda dina wangun puisi anu biasa dilagukeun. Lamun lamun kawih mah lalaguan Sunda anu teu kauger ku pupuh,
waditana modern tur wirahmana bebas. Contohna es lilin, bubuih bulan, jeung sajabana. Jadi kalau kawih mah tidak terikat oleh aturan pupuh. Lamun kakawihan mah kawih anu sok dilagukeun ku barudak bari ulin atau disebat oge kawih barudak. Contohna cingciritit, oray-orayan jeung sajabana. Kalau kakawihan artinya itu kawih yang dinyanyikan oleh anak-anak ketika bermain. Contohnya cingciritit dan oray-orayan. Salajengna tembang. Ari tembang mah lagu Sunda anu kauger ku aturan pupuh. Aya contoh tembang piwuruk sepuh eta lebetna kanu pupuh asmarandana. Atau tembang Tatar Sunda eta lebatna kanu pupuh sinom. Tadi mah jelema nu ngahaleangkeun kawih disebatna sinden, lamun jelema nu ngahaleangkeun tembang disebatna juru mamaos. Orang yang menyanyikan kawih disebutnya sinden, kalau orang yang menyanyikan tembang disebutnya juru mamaos. Paham kan sampai sini ya? Mikaweruh eusi kawih. Kawih diwangun ku opat unsur. Anu kahiji nyaeta tema, nu kadua nada, nu katilu rasa, nu kaopat amanat. Tema mangrupakeun hal pokok atau inti tina kawih. Tema sareng jejer benten punten maksana tema atau jejer benten sareng judul. Nah di dia ibu gaduh contoh tema-tema dina kawih. Aya tema kadaharan, cinta kepahlawanan, keendahan alam, jeung cinta lemah cai. Tema itu berbeda dengan judul. Di sini ibu punya contoh tema tentang makanan, tema tentang cinta pahlawan, tema tentang keindahan alam, dan tema tentang cinta tanah air. Itu macam-macam tema dalam sebuah kawih. Tema kadaharan contoh judulna es lilin, peuyeum Bandung, jeung sajabana. Jadi tema tentang makanan itu contoh judulnya kemarin sudah kalian isi juga soal dari ibu. Ada es lilin, ada peuyeum Bandung, dan lain-lain. Aya tema cinta kepahlawanan, contoh judulna Pahlawan Toha, Karatagan Pahlawan, nu tadi ku hidup di tetanan. Nih, ada contohnya tema tentang cinta kepahlawanan. Contoh judulnya Pahlawan Toha, Karatagan Pahlawan. Nu katilu aya contoh tema keendahan alam. Contoh judulna Bandung Lembang, Tatar Sunda, jeung sajabana. Ya tema cinta lemah cai oge atau cinta tanah air ya. Nu salajengna unsur nu ngawangun kawih nyaeta nada atau sikep nu nulis rumpaka kawih nu karasa ku nu ngaregepkeun. Aya nada sedih, nalangsa, adigung. Nada itu merupakan cara penyampaian lagu oleh penyanyi kepada pendengar. Cara penyampaian kawih oleh sinden kepada pendengar gitu. Salajengna rasa. Lamun rasa mah nyaeta sikep nu ngawih kana pasualan nu aya dina rumpaka kawih.
Contohnya rasa gembira, rasa sedih, jeung sajabana. Jadi kalau rasa mah hal yang dirasakan pendengar saat mendengarkan sebuah kawih. Unsur terakhirnya eta amanat. Amanat mangrupakeun pasualan nu hoyong ditepikeun ku nu ngawih atawa nu ngarang kawih. Amanat merupakan hal yang ingin disampaikan seorang pengarang kawih kepada pendengar kawih tersebut. Nilik kana sajarahna kawih dibagi jadi 3 kurun waktu, nyaeta kawih buhun atau kawih tradisional, kawih zaman Jepang, jeung kawih Wanda Anyar atau kawih alam kiwari. Lamun kawih buhun mah contona aya Banjar Simon. Lamun kawih zaman Jepang nyaeta mangsa penjajahan Jepang. Contohnya kawih es lilin. Lamun kawih Wanda Anyar mah contohna aya kawih kalangkang. Dengkeun lamun ditilik tina eusina, kawih dipasing-pasing kanu 5 pasingan. Nu kahiji kawih perjuangan, anu kadua kawih pupujian, anu katilu kawih silih asih, anu kaopat kawih artikan, anu kalima kawih kaendahan alam. Purwakanti dina kawih. Naon ai Purwakanti teh? Ari nu dimaksud Purwakanti nyaeta padeukeutna sora dina tungtung kecap atawa kalimah. Jadi apa yang disebut Purwakanti itu? Purwakanti merupakan kedekatan atau persamaan suatu kata suatu apa ya? Suara di akhir kalimat atau di akhir kosakata dalam kawih. Jadi sarupaning mamanis basa nu digunakeun kana sora boh vokal boh konsonan. Merupakan pemanis bahasa yang digunakan dalam kawih berupa vokal atau konsonan. Karena kawih teh bahasa nu digunakeun dina kawih teh nyaeta bahasa anu pinilih karasa kaendahanna. Geura urang titenan sawatara kawih pahlawan toha. Getih suci nyiram bumi, Purwakanti dina sora ieu. Unsurna inya. Tulang seta mulang lemah. Purwakantina dina sora A. Babakti sungkem pertiwi Purwakantina dina sora I. Nah, kamari atos ku hidup diringkeun sadayana nya materi ngeunaan Purwakanti kawih.